Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring di Cipadilah. Sarang simkuring preja dapat bahtiar Dina acara WG Warta Gagapse. Liburan mangrupa salah sahiji kabutuhan urang. Malah urang bisa rehat dina kasibukan sapopoe. di Bandung teu pernah kakurangan tempat wisata. Contohna Chinatown. Salah sahiji tempat wisata anu kasohor di Bandung. Tempatna nu aya di puseur di kota Bandung, nyeun tempat ieu babari dijangkau ku wisatawan. Ayeuna urang tos kasambung sareng Agung di Chinatown. Sumangga kanggo Agung. Di studio simkuring Agung Ivan Julianto ngalaporkeun langsung di Chinatown. Dinten ayeuna Chinatown rame ku pengunjung lokal atanapi mancanagara. Seueur pengunjung anu dongkap sareng kulawargina atau atanapi sareng rencangan anu ngahaja ameng ka ieu tempat. Kampung Cina Ciroyom, Bandung. Ditilik tina ngaran tempatna Kampung Cina zaman baheula. Chinatown ieu ngadeg di tanggal 4 Agustus 2017. Kampung ieu baheulana ngan saukur kampung biasa anu dicicingan ku warga Tionghoa di Bandung. Tempat wisata ieu dingaranan Kampung Pecinaan. Tempat wisata ieu miboga tujuan ngahirupkeun deui budaya Tionghoa anu asli. Mayar 20.000 dina poe biasa, 10.000 dina poe libur, urang disuguhan spot foto anu kekinian nu identik jeung budaya Cina. Salian teu eta dina poe libur, urang bisa lalajo atraksi barongsai anu ngahibur oge disuguhan rupa-rupa kadaharan khas Cina jeung Bandung. Kanggo anjeun anu bade balanja di Chinatown, boh kadaharan atawa oleh-oleh, kedah nyiapkeun kartu debit kusabab mayarna teu bisa kuartos cash. Sacara kasaluruhan, ku mayar tiket saharga 20 nepikeun ka 30.000, urang bisa meunangkeun spot fotogenik, kuliner, oge fasilitas mangrupa-rupa playground, oge musola. Chinatown dibuka ti tabuh 10 enjing-enjing dugi ka tabuh 10 wengi. Sareng Bapak Kaswa salah sahiji pengunjung di Chinatown. Punten Pak, kumaha pendapat Bapak mengenaan Chinatown ieu? Menurut saya sih Chinatown ini kan istilahnya kebudayaan ya, budayaan tempo Cina zaman dulu. Walaupun kita belum pernah ke Cina gitu, tapi kan kita jadi tahu gimana sih Cina itu perkampungannya gitu ya. Mungkin ya kita yang kenal kan hanya mungkin dulu kalau di Jakarta kan ada apa istilahnya yang peninggalannya itu ya. Kalau di sini ya banyak sih kalau mau kita mempelajari sih pengetahuan kita untuk mengetahui negara Cina, mungkin banyak dari kebudayaan, dari apa istilahnya adat istiadatnya ya, mungkin ada yang ini salah satunya yang mungkin di sini kan sebagai tempat rekreasi dan sekalian makan siang gitu ya. Jadi kebetulan saya memang dari Jakarta terus ke sini kita jalan-jalan, kebetulan kita pengen tahu juga ada apa sih di dalamnya gitu ya. Menurut saya sih ya cukup bagus lah buat teman-teman yang belum tahu apa istilahnya Chinatown ini gitu. Saya kira bagus juga untuk apalagi kalau untuk anak-anak kita ya diperkenalkan dengan budaya orang lain, budaya asing gitu ya, untuk menambah pengetahuan gitu. Menurut saya itu kayak Alasan Bapak milih Chinatown kanggo tempat wisata liburan dinten ayeuna? ya, kebetulan memang tadi saya itu udah pilih-pilih, udah ke Dago juga. Kebetulan di sini sekalian makan siang ya udah kita lihat Chinatown gitu ya, karena belum pernah juga yang di sini. Kalau di Jakarta di Cibubur atau di Jakarta di ini kan ada juga
kampung Cina ya itu hanya khusus perbelanjaan gitu ya. Kalau di sini kan ada budaya ya macam-macam ya. Ya itulah kayaknya yang saya ini. Terus kebetulan ngajak cucu ya, jadi kita juga melihat sendiri. Hatur nuhun Pak karena waktosna. Sana. Tim WG Warta Gagapse ngalaporkeun. Cina Town pas pisan kanggo pamiarsa anu bade ngajak kulawarga liburan sabari istirahat sabab aya playground jang ulin barudak jeung tempat niis anu enakeun. Waktu anu rahayu Ninggang mangsa anu sampurna. nitih wanci anu mustari Mung sakitu anu kabeh hatur. simkuring Rizki. Sim kuring preja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina